Sampurasun. Tepangkeun nami simkuring Andi Sopandi bakal ngulang pelajaran bahasa Sunda di kelas 10. Dina dana ieu urang bakal diajar ngeunaan tarjamah. Kumaha tarjamah teh? Mangga diperhatoskeun. Materi nu bakal dipedari na dinten ieu nyaeta narjamahkeun teks wacana materi kang bahasa Sunda kangge kelas 10 semester kahiji. Tah sateu acan kana materi umum urang pawandoan heula kana wangunan atanapi definisi. Narjamahkeun sacara bahasa dihartoskeun ngagentos hiji bahasa dina wacana ku bahasa lianna. Contona narjamahkeun wacana anu asalna nganggo bahasa Indonesia kana bahasa Sunda atawa narjamahkeun film dina bahasa Korea kana bahasa Indonesia. Tah, pikeun narjamahkeun ieu aya sabaraha kaidah anu kedah digugu. Di antawisna kaidah narjamahkeun teh nyaeta nu kahiji narjamahkeun wacana kedah sagemblengna ulah perkecap ngarah maksud tina wacana teh leres. Anu kadua aya sabaraha kecap anu teu tiasa ditarjamahkeun kana bahasa lian. Kaidah nu katilu sababaraha kecap gaduh makna leuwih ti hiji janten kedah gumantung teksna dina narjamahkeun. Saterasna dina narjamahkeun basa ugeran atawa babasan kedah dipilarian sasarwana dina narjamahkeun. Pamungkas nyata kedah merhatoskeun ragam basa nu dianggo dina narjamahkeun. Tah sateu acan langkung jero ngeunaan narjamahkeun ieu pancen prak ku hidep tarjamahkeun kana bahasa Sunda kekecapan dina bahasa Indonesia di handap ieu. Nu kahiji dengan rumah sakit, komputer, bisa, keras kepala. Kaidah kahiji narjamahkeun wacana kedah sagemblengna ulah perkecap ngarah maksud tina wacanana leres. Tadi aya kecap dengan anu kedah ditarjamahkeun teh nya. Tah kecap dengan teh ditarjamahkeun tiasa janten dua hartos nyaeta sareng atawa kalayan. Nah, kumaha contoh nganggona? Mangga titenan pintonan ieu. Tadi pagi saya sarapan dengan kupat tahu. Tadi enjing abdi neda sareng kupat tahu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalayan nyebat asmana Allah nu maha welas tur maha asih. Kaidah anu kadua aya sabaraha kecap anu teu tiasa ditarjamahkeun kana bahasa lian. Sapertos tadi dina pancen aya kecap rumah sakit. Rumah sakit teu tiasa ditarjamahkeun janten imah gering atanawa imah anu teu cager. Kitu oge komputer teu tiasa ditarjamahkeun kana bahasa Sunda janten kalkulator badag misalkeun henteu tapi anger we janten tetep komputer. Tah, kumaha nganggona? Mangga titenan pintonan ieu. Pak Yayat bekerja di rumah sakit bagian teknisi komputer. Pak Yayat teh damalna di rumah sakit bagian teknisi komputer. Kaidah anu katilu dina narjamahkeun basa ugeran atawa babasan kedah dipilarian sasarwana dina narjamahkeun. Enten sanes ditarjamahkeun babasan atanapi ungkapanna tapi dipilarian sasamiana. Sapertos tadi dina pancen aya kecap keras kepala teu tiasa ditarjamahkeun janten teuas hulu atanapi heuras babatok. Tapi keras kepala teh sasarwana dina basa Sunda nyaeta gurat batu. Tah, kumaha cara nganggona? Mangga ditonton pintonan ieu. Jadi manusia itu janganlah keras kepala. Coba dengarkan pendapat orang lain. Janten jalmi mah ulah sok gurat batu, sok cobi kupingkeun heula pendapat di batur. Kaidah nu kaopat
Nyata sababaraha kecap gaduh makna leuwih ti hiji. Janten kedah gumantung teksna dina narjamahkeun. Sapertos tadi dina pancen aya kecap bisa. Bisa di dieu tiasa ditarjemahkeun hartosna tiasa atawa bisa, bisa oge ditarjemahkeun janten, peurah atawa racun. Tah, kumaha ngaanggona? Mangga ditonton pintonan ieu. Jangan dekati ular itu, bisa jadi ular itu berbisa. Tong di deketan orangna. Bisi we aya peurahan. Kaidah anu kalima nyaeta perhatikeun ragam basa anu dianggo dina tarjamah. Sapertos tadi aya kecap berangkat dina pancen nya. Pami dina basa Sunda, ragam basa teh aya ragam basa hormat, ragam basa netral, sareng sanes kantena. Kitu urang kedah merhatoskeunna. Tah berangkat ieu tiasa ku urang anggo kecap angkat atanapi indit. Nah, kumaha cara nganggona? Mangga dititenan contoh pintonan ieu. Bu Susan berangkat ke pasar pada pagi hari. Bu Susan angkat ke pasar enjing-enjing. Mobil angkot berangkat dengan tergesa-gesa. Mobil angkot inditna teh rusuh pisan. Tah, sakitu heula materi kangge dinten ayeuna. Kangge langkung jelasna perkawis modul sareng sanesna tiasa di-download di link di handap ieu. Hatur nuhun tepang deui sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caag ah. Waalaikumsalam.